warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya zamana bihayatil ulama wa amatahu bimautil ulama idh man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'lamil ulama wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum masabihul akhirati wad dunya. Faqad qala azza min qailin alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para ulama wal asatid al fudala wa nakhussu bidzikri pangersa al mukarram guru urang sadayana syaikhi wa murabbi akhlaqi muassis mahad al jazilah kersana bapak kali keluarga oge pangersa guru urang sadaya wa murabbi akhlaqina al mukarram muassis mahad Nurul Mukhtar Teluk Agung oge hadir tengah-tengah urang sadaya pangersa al mukarram wa murabbi akhlaqina pangersa bapak muassis mahad al mukarramah Burujul mubalik senior anu ti tahun 50 parantos di panggung pangersa al mukarram Kiai Haji Nur Zaman aya di tengah-tengah urang sadaya hafidhahumullah wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Kersana Bapak Kepala Desa Parakan Tugu nu dipihormat oge Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Tekakantun Hadratil Mukarram Al-Qari alladzi qad qara alaina ayatin minal Qur'anil azim. Sami dipihormat para alumni, para muhibbin, oge para santriyin, santriyat nu masih nimba ilmu di ieu pesantren sami ku abdi dihormati. Pangapunten hadirin salaresna dina wengi ieu sanes jatah ceramah abdi. Oge sanes jatah
tausiah pangersa Al Mukarrom anu tileles. Tapi ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Manusia hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Dan kejadian seperti ini bagi saya hal yang lumrah dan biasa. Karena abdi jarang-jarang oge sok aya nu ngonang, kadang halangan itu datang di luar dugaan. Intina pangersa Buya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, muassis Ma'had Asy-Syifa wal Mahmudiyah Sumedang, anjeunna selaku ketua Multaqo Ulama Indonesia dengan Timur Tengah. Tadi sonten ngintunkeun surat elektronik atau voice note bahasa urang nama nu dikintunkeun bil khusus ka panitia bahwa anjeunna dina wengi ieu moal biasa sumping bilih dianggap hoax. Maka mohon izin sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah mengenai alumnian di ieu pesantren, mohon izin kasadayana abdi membuka voice note tersebut. Jangan sampai ada salah paham, dianggap keluarga teh bapak teh ngabohong ulemna teh henteu. Padahal ulemna leres, jadwalna parantos disepakati, tapi takdir berkata lain. Mohon izin sekedap biar hadirin dengar, daripada disetelkeun sorangan-sorangan mah kurang beres, dikupingkeun ku sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajuran ke pengersana pesantren Al-Jazilah anu kuapian bahwa Abu Yatinau biasa hadir jalanan ayah pesantren juga anu ngadadak aparatur pemerintahan seluruh kepala desa sakabupaten Bandung. Ayeuna ayah salapan kecamatan gelombang anu haji anu rencana haji gelombang kedua mulai ditulis di kasab gelombang ya kasab 17 Desember bagi para biasa yang biasa ada ada hadir di momen-momen sadis sinar acara rahmat keberkahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga keluarga para utusan para jemaah para wisata sadaya lain panangan Allah ayat kejutan Allah Cepatnya kupingnya tak itu para hadirin tak ulma seberapa kali jadi pikiran daripada orang nama diulah kieu uing deui ayeuna ieu uing deui cek para ibu terek balik jor we aing terek mantep teman jadi pikiran kecil. Punten sakali di kasadayana kedah janten sorotan, janten fitnah, janten carios terutami ka pangersa guru urang sadaya ka bapak
sudah berupaya untuk mendatangkan, berupaya ngulem, tapi ya takdir berkata lain. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa hiji bil khusus pengersa guru urang sadaya, pengersa Bapak, mudah-mudahan anjeunna ras damang. Margi dinten Rebo anu kamari jadwal Bapak syahriahan di pesantren abdi di Bojonglarang, Bapak teu biasa hadir karena faktor kesehatan. Mudah-mudahan Bapak sareng keluarga nera sehat sadayana. Di pesantren tambih majem kantenan ayeuna terus dibantos ku para putra-putra Bapak sadayana sing saroleh. Di pesantren langkung majeng, para alumni na mudah-mudahan tambih khidmat kanu janten guru. Para alumni na mudah-mudahan tambih khidmat, tambih hormat, tambih gegem dedeh kanu janten guru. Lal alimu al-qafu wa arhamu ala ummatihi min abawai. Kasih sayang seorang alim terhadap umatna langkung agung tibatan kanyaah indung bapak kanu jadi anak. Indung bapak ngan ukur mika melang kanu jadi anak bisi dikejebur kawahangan. Indung bapak mika melang kanu janten putra ngan ukur bisi nyabak seuneu. Indung bapak mika melang kanu janten putrana bilih kakeureut, bilih ragrag, bilih palit, bilih kaduru. Tapi guru, tapi seorang alim mikanya mika dede, mika rempan, mika melang kanu janten umatna bisi terjerumus kana seuneu naraka. Sakapeung waktu abdi gesok boga prinsip guru teh galak, sagala ulah, mawa HP kakobong ulah, lalajo ulah, nonton TV ulah. Harita mah waktu masantren boga anggapan guru teh galak. Tapi nu karasa ayeuna demi Allah, lamun mah lain karena galakna guru nu dirasakeun harita, lamun mah lain karena panyarek guru anu harita dikeunakeun ka para muridna. Haji Sahlan moal jadi mubalik, moal jadi ajengan, cocokna abdi jadi supir bus. Cocokna sabab baheula sok miluan jeung Kang Ajay jeung Mang Hoer di Bogor, sok miluan dina busna indah murni kuat 2 poe teu balik-balik betah. Cocoknya jadi supir bus waktu harita. Tapi guru sakingnya ahna kanu jadi murid galakna aya anu nyarios, aya anu teu nyarios. Pamisa pertos pangarsa bapak mah di dieu galakna teh kurepe, justru diemna bapak, diemna al-mukarrom lebih menyakitkan daripada diri saya ketimbang bapak ngambekna. Mendingan ngambek sakali pok we tibatan tungkul bari teu nyarios pan nyeri eta kana hate luar biasa. Ma'asyiral muslimin, nasib pesantren, nasib pesantren dari mengajinya di pesantren baheula keur zaman Belanda ngajajah ka Indonesia. Baheula bangsa Indonesia teh teu meunang sakola, teu meunang masantren baheula. Sabab lamun orang Indonesia bisa ngaji, komo orang Indonesia mengenal Al-Quran, bangsa Indonesia akan lebih mudah mengusir para penjajah terutama Belanda. Tapi behdieuna alhamdulillah Belanda membuka pintu, membuka kesempatan supaya bangsa Indonesia belajar. Di antaranya ulama-ulama NU nu ayeuna nolak
anu narima teh harita Muhammadiyah, nu harita narima Muhammadiyah mah narimakeun bae bangsa Indonesia sakola oge, tapi kudu make agamaan. Dan lahirnya Muhammadiyah, otak-otak Muhammadiyah punya jasa besar nyalametkeun akidah bangsa Indonesia nu gararawe di kantor-kantor Belanda waktu harita. Sedangkan ulama-ulama nu harita can aya Nahdlatul Ulama, can aya NU, karena NU lahir tahun 26 1820 genep lahirna NU. Ieu sebelum tahun 1820 genep ulama-ulama NU lebih memilih ngadamel kobong, ngadamel pasantren, lebih memperdalam kitab-kitab kuning. Dan alhamdulillah, andai saja waktu itu para ulama tidak proaktif menyelamatkan ajaran kitab-kitab kuning, mangka dugi ka ayeuna dukare kumaha nasib bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, dugi ka ayeuna matak lamun ngadu pinter kana maca kitab kuning, mohon maaf, ulama NU jauh lebih palalinter ketimbang ulama-ulama Muhammadiyah. Sebab di Muhammadiyah teu aya kajian, teu aya tafakuhna. Nu aya belajar di sekolah, di sekolah. Sedangkan di pesantren, ketika seorang guru ngaji ngajar Al-Qur'an ka para santrina, face to face, pahareup-hareup, alaki langsung, makhorijul hurufna ka kuping langsung ku guruna. Tepati setuju lamun ngaji di pesantren ngaji Quran, guruna maca sakali terus muridna babarengan sadayana. Dan ini pelajaran face to face, one by one, talaki langsung, masih tetap berjalan di pesantren Al Jazilah dugi ka ayeuna. Alhamdulillah. Ieu kan jadi badal. Ari badal teh minimal ulah jadi badal bolat. Kudu mirip jeung mubdal minhu. Uing teh geus apal gaya mubalik sa Indonesia ke ceramahna jika kumaha ngan ari sarua mah moal ngan cara metode penyampaian uing geus apal da mineng bareng sapanggung osok dionang ku anjeunna pernah. Jadi minimal mah seutik-seutik mah aya. Ma'asyiral muslimin, peradaban Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala ngadauh dina Al-Qur'anul Karim, maknana ieu ayat ditibakeun ku Allah ka jalma-jalma nu beriman, wal ya'lamal ladzina amanu annahul haqqu mir rabbihim fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya jalma-jalma nu berilmu kuningan yen sanyana bener mah ayana di jalma nu berilmu. Adek bener mah ayana lain di presiden, bener mah ayana lain di presiden, lain di menteri. Sabab menteri mah pembantu presiden, ayana ge dina tungtung curug presiden. Bener mah lain di palurah Barnas, lain. Bener mah ayana di bapak di pesantren. Lamun lurah yang bener tuturkeun fatwana bapak, begitu maksudna teh. Lamun di lemurna mah, lamun di luhurna bener mah ayana di alladzina utul ilma
di jalmi-jalmi anu berilmu. Lamun di negara mah geuning Pak aya kajian akademisi, aya profesor doktor, biasana eta teh panarosan para pejabat tinggi negara. Ketika para pejabat tinggi negara minta fatwa dari segi agama, minta fatwa na MUI, Majelis Ulama Indonesia, lamun giliran tata negara minta fatwa na pakar hukum tata negara. Hayang apal bener, tuturkeun jalmi-jalmi nu berilmu. Nu berilmu teh saha? Di antarana ada beberapa cabang. Hiji, dina ilmu fikih. Kahiji ada seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik bin Anas alias Imam Maliki. Katilu Imam Syafi'i, nami aslina Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nomor kaopat aya Imam Hambali. Hiji we Imam Syafi'i anu hasil ijtihadna dianggo ku sadaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan ubudiyah dina ilmu fikih sadaya ngamadhab ka Imam Syafi'i. Kade tanpa bermaksud menyalahkan, melemahkan madhab-madhab yang lain, karena madhab ini semuanya merujuk pada sahabat yang 4. Famalikun ala tariqati Umar, Imam Maliki mengikuti tariqah Sayyidina Umar. Wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abar, Imam Syafi'i mengikuti perjalanan ubudiyahnya Abu Bakar. Kada ala Uthman Najlu Hambali, sementara Sayyidina Uthman diikuti oleh Imam Hambali. Kada Abu Hanifah ta'ala Ali, sedangkan Imam Abu Hanifah mengikuti ajarannya Sayyidina Ali. Nu ieu 4 sahabat disebut khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu ila ghairi dzalika bin nawajid. Ma'asyiral muslimin, hiji we Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anjeunna anu ngahijikeun ngagabungkeun antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ketika ditanya oleh seorang khalifah Abdurrahman Al-Mahdi, narima surat, ari abdi hayang apal Islam kudu kumaha. Saur Imam Syafi'i manggil muridna Robi' bin Salam, sok naktub ar-risalah. Matan aya kitab karangan Imam Syafi'i ngaranna Al-Imla, 300 halaman. Seorang ulama besar ngirim surat ke khalifah 300 halaman. Urang mah gagarek aya lomba pidato oge dibere tek salamar saparapat jameun nalarna 3 minggu. Putra para ibu di pasihan lesengan ke acara barudak tampil dina imtihan, padahal ngan sakaca ge bari teu pinuh, nalarna 3 bulan waktu dibacana anger balelol. Abdi mamatahan sambutan ka palurah Tugu ti lurah almarhum Mang Mumuy dugi ka lurah nu ayeuna eta ngapalkeun wabihi nasta'inu jadi kana rompis roh liwe balikna teh hayo. Nya siga kitu hesena teh Imam Syafi'i ieu ngaji tingkat tinggi Bu, tong ngaji rame. Anu diwakilanna itu bari tingkat tinggi apal. Gaya ceramahnya juga kumaha. Ma'asyiral muslimin, Imam Syafi'i ngabales surat di Khalifah Abdurrahman Al-Mahdi 300 halaman. Saur Imam Syafi'i, mun anjeun hayang apal Islam
bade mengkaji agama Islam hiji kudu apal kana bayan ilahi. Kana naon? Bayan ilahi. Naon bayan ilahi? Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh ayatna teh lain satipe. Ada beberapa tipe. Ayat-ayat muhkamah harga mati teu bisa diomean, teu bisa ditakwil maknana atos we kitu. Mana qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wartoskeun ku salira wahai Muhammad Allah esa. Kasauran pangarsa Al-Mukarram almarhum Buah Haji Oher Afandi di Manam Jaya, Allah teh lain hiji tapi esa. Lamun hiji mah bisa dibagi aya setengah, aya saparapat, aya saperdalapan. Ari esa mah tunggal. Tunggal mah teu bisa dibagi. Tapi ningangna ka urang desa parakan tubuh lamun ngomongkeun esa jeung tunggal teh teu pati ngarti. Geus we Allah teh hiji ngan hijina teu bisa dibagi. Dua, Allahus samad. Ieu harga mati ayat mukamah. Allah nu dituju ku sakabeh pangabutuh. Anjeun sadaya butuh nanaon pinta ka Allah, suhunkeun ka Allah, sing leuwih loba menta daripada pangabutuh. Ari urang dieu seueur pangabutuh seueur mentana. Seueur keneh pangabutuh salaput hulu, ari pamenta hanapeun cikur. Ngartos kahayang gede ari menta langka paling tos salat ngadua Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta ge leres disebutna doa sapu jagat. Ari ceuk abdi mah lain doa sapu jagat, doa pangedulan. Nu kedul mah ngaduana teh eta ngan sakitu-kituna. Hiji ayat muhkamah, kadua ayat mutasyabih. Di antarana alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf ha mim ta sin mim atanapi wa mata'un ilahin. Maknain mutasyabih. Dua, katilu dina Al-Quran ayat-ayat amar, ayat nahi, ayat wa'ad, ayat wa'id, ayat-ayat am, ayat-ayat khos. Ayat am, ayat anu umum. Ayat khos, ayat anu tangtu. Nu mana ayat nu tangtu? Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Paehan ku anjeun jelema musyrik di mana wae pangih da coba sok. Lamun eta ayat teu make ilmu deui, pokona di mana pangih jeung jelema musyrik paehan. Pakapolsek tinggal urang ulin ka kota di Cianjur teh loba urang Kristen, urang Yahudi, orang Nasrani. Eta teh jelema musyrik wungkul. Bedilna injeungkeun ka Haji Sahat. Bea diborobot ku aing. Hadirin salah ngamaknaan. Ieu ayat khos, ayat tangtu lamun keur perang. Lamun keur terjadi berkecamuk peperangan siga ayeuna nu keur perang Israel melawan Palestina. Mangka didinya maka tingali mana nu musyrik, mana nu mukmin. Nu musyrik sikat, yang mukmin amankan, karena ini tentu lagi perang. Hari Indonesia menuju perang tuh. Iya urang menuju perang, menuju damai. Lamun urang ayeuna jika di Palestina keur usum perang hek ngariung kieu ngeunaheun si Bagong Netanyahu.
nya ngaluncurkeun rudal ka dieu baladuh we ditinggalkeun beak ka jelema kabeh sabaraha ribu ayeuna anu bakal beakna. Tapi kan urang mah keur damai, maka faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum bisa diamalkan di mana-mana musim perang, keur berkecamuk keur perang. Ayeuna mah keur damai. Ingat piagam Madinah nu disampaikan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza kitabu Muhammadin al muslimuna min Yathrib wal muslimuna min Quraisy wal Yahud. Ieu putusan Muhammad, jalma nu muslim ti Quraisy, nu muslimun ti Yathrib jeung Yahudi, asal sadayana punya niat yang sama, satu misi, satu visi, satu tujuan, maka dia adalah umat yang sama dan hukum berlaku untuk semua. Itulah indahnya Indonesia. Doakeun dulu orang di Palestina nutos para pusing jara di syuhada sadaya anu araya keneh diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang segera dihentikan, gencatan senjata jangan cuma 4 hari tapi permanen untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Hiji, demi atas nama kemanusiaan. 2, atas nama ukhuwah diniyah, karena mereka kebanyakan yang korban umat Islam. Yole orang tubuh ngomong Kang Haji, abdi rek berangkat ke Palestina. Hei goblok, dengekeun ku sia. Duh dieu teh angka ditu teh lain dodol goblok. Lamun yang hareupan dodol aing ge daek rudal, peluru kendali. Sia dicongcong sireum ge di dieu nyeri make ngomong rek mantuk ka Palestina, rek ngabantu Palestina. Yeuh, laras Rasulullah ngadauh, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna." Jelema eueuh kepedulian jeung urusan muslimin, lain golongan umat kaula. Lamun aya warga Indonesia anu pro ka Israel, nyalahkeun Hamas, nyalahkeun Palestina, sebaiknya dia keluar dari Indonesia. Kenapa? Undang-undang dasar kita sudah mengatakan bahwa seluruh warna penjajahan harus dimusnahkan di atas bumi pertiwi karena tidak sesuai dengan asas pri kemanusiaan. Lagi kayak gitu. Sudah dulu ini. Nah ilmunya sok dararatan dengan ekonomi mah. Sok pintar ngadadak. Ya, kamu lupa ngejeung gelis ya, kacau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Urang mengadoakeun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan edaran kepada semua imam, rek imam masjid Jumat, musola, langgar, tajuk, wayahna sarerea kunut nazilah. Naon cenah? Unggal waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumaah, sarua. Aing mah ngabandungan jumahan nu marake kunut nazilah, mana teh eta nu teu peduli. Nu teu peduli karena urusan muslimin, karena memang biasana salat antara make kunut, begitu ku pemerintah ku majelis ulama oge dianjurkeun kudu kunut nazilah, teu mararake tah eta kurang peduli. Siapa kumaha dipenta duit goblok yang Palestina kunut ge geus embung. Ieu mah ka kiai ujungna. Ka kiai. Siapa berakyat mah dina salat mah nuturkeun kiai, ibu-ibu apa kunut nazilah? Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa annal balaa wal wabaa wal ghalaa wal fahsyaa wal ta'una wal fitana wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ida wal mihan wasyufal mukhtalifah wal mautal fuj'ah syarul a'da'i wal hasidin wal zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Kata lardu itu siapa boro-boro maca
gitu nama minimal ngadoakeun dulu orang di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Yahudi segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya yang yatim senantiasa dewasa menjadi mujahidin. Palestina segera menjadi negara yang merdeka, amin ya robbal, amin ya robbal. Itu peduli nanti ini kali terus makan dodol itu udah yang dari nyaris Imam Syafi'i saur Imam Syafi'i mun anjeun hoyong terang Islam anjeun kedah ngartosila kana Al-Qur'an. Al-Qur'an teh ayatna macam-macam tadi teh muhkamah, mutasyabih, mujmal, mubayyan, amkhos, mutlak, muqayyad, mutlak yang absolut, muqayyad yang terikat. Ya tumpahnya nanti ngomong eta. Terus deui Al-Qur'an oge nuju zaman Kangjeng Rasul sareng para sahabat mah ibu moal bisa macana sing raringkel jiga cacing kapoe iya nun tak sa eueuh titikan teu aya nun teu aya ta teu aya sa teu aya iya teu aya baheula ain sareng din sami ro sareng zai sami ha ro jim sami teu aya titikan. Lahirlah seorang ulama penemu yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Saur Imam Abul Aswad Ad-Du'ali karunya ieu jelema maraca Quran rek jiga kumaha hareseun. Maka beliau menemukan menciptakan titik-titik. Wadi'un awwal wadi'in nuqab alal ahruf. Orang yang pertama menyimpan titik di atas huruf jim ha ro baheula mah sami ku anjeunna dititikan nu titik di handap disebutna jim titik di luhur ro anu teu make titik ha nun titik hiji di luhur ba titik hiji di iya titik dua di handap ta titik dua di luhur sa titik tilu di luhur ain jeung rin teu aya bedana ku anjeunna di cirian rin aya titikan di luhur ain tanpa titik. Samaruk ari menangkeun kitu eta nu matak manfaat ka sararea teh gampang. Tanggal nu ayeuna mangeunah geus aya titikan kabehanana. Dal sareng zal. Zal, dal, zal. Sod, bod. Ayeuna mah gampang aya titikan. Baheula mah eueuhan. Tanggal. Tos aya titikan hese kene can aya sakal can aya baris. Saha nu menemukeun pertama aya baris Imam Khalil Al-Farahidi. Saja Imam Khalil Al-Farahidi anjeunna nyarios ka santrina ieu kaula rek maca Quran tingalinya biwir kaula ieu mulut kaula cangkem kaula lamun kaluhur barisna domah lamun datar jabar rada kahandap JR ngali we Bismillahirrahmanirrahim katingali oh bak JR dihandap jabar tak aya baris jabar JR PS pamae tanwin eta teh kekeningan ilmuna Imam Khalil Al-Farahidi. Jol deui can angeus loba jalma nu maca Quran
ngaluarkeun hurufna teu tepat disebut makharijul huruf dugi kalahir katerangan wal aqdu bi tajwidi hat malam yujawidil qur'ana eta teh media di zaman Nabi eueuh tajwid we di zaman sahabat eueuh tajwid. Saya Qasim bin Salam pertama yang menemukan ilmu tajwid, seorang ulama bernama Qasim bin Salam. Ari ka dieu mah pengarangna rupi-rupi, ari ka dieu mah eta sanes sahabat, eta kuruna tabi'in. Ji balikan deui. Lamun anjeun hayang apal kana Islam, anjeun kudu terang heula kana bayan ilahi. Kedua, kudu apal kana bayan nabawi. Bayan nabawi teh hadis. Hadis ge rupa-rupa mutawatir, masyhur, hasan, hadis aziz, hadis ahad. Anu mutawatir marwahu jam'un ang jam'in walam yahtamil sidqa wal kidba. Ieu mah sepakat sadayana sapertos innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ieu hadis teh sahih mutawatir. Syaratna hadis sahih opat siqah, mubin, adil, muttasil. Kita ngaji kieu teh siga teuing. Jadi hari ngawas kita itu di kalangan para ulama, para kiainya, nih bawa ke ibu-ibu, jangan ngaji ibu ramai, dan nanti apa pikir? Dan yang ada pankubol hotel, yang guys gitu, ada mau mujang lurah, nah jangan ngaji kita sama terlalu ngolot. Memang ini ngaji di pesantren, ngaji di pesantren mah juga kieu. Hadis sahih syaratna mubin, muttasil, teras deui siqah, adil. Tapi kalau muncul manu ngariwayatkeun hadis katingali sahih bari nangtung maka turun derajatna dina hadis sahih jadi hadis hasan. Imam Bukhari katalar 600.000 hadis setelah diteliti nu sahihna ngan ukur 4.000 hadis. Seorang khalifah ieu kacau ieu negara. Jelema geus ngararaco demi kepentingan politik, demi kepentingan ekonomi, kabeh qolan nabi, maka akhirnya miwarang seorang ulama bernama Syihabuddin Romahurmuzi kanggo ngaluarkeun ilmu mustalahat hadis. Kedua, mun hayang apal Islam kudu apal hadis. Katilu kudu aya ijma akal digunakeun. Lamun akal bareng-bareng ngaranna ijma, konsensus. Lamun akal perorangan ngaranna kias. Hadirin, neangan rukun salat nu 17 dina Quran moal manih. Malah neangan salat 5 waktu, nak nyebutkeun 5 waktu na salat dina Quran moal manih. Kadek neangan sholat teh aya 5 waktu dina Quran moal manggih. Ari perintah sholat nama aya 62 kali nyinggung sholat wa yuqimuna sholat wa iqamis sholat aqimis sholat leres. Tapi Allah dina Quran teh nyebutkeun aya 5 waktu. Di mana tuh make datang 5 waktu? Hadis Rasulullah, bunyal Islam ala khams. Nafuridos alaikum khamsu maktubatin ad-duhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Ku hadis beunangna. Tapi panjelema teh lamun salat teh teu apal. Kudu wudu heula, kudu naon heula. Ijma'ul ulama berempuk yen salat teh aya syarat sahna. Kudu wudu ge aya farduna wudu, aya pembatalan wudu. Lanjut deui, aya mubtilatus salat, aya nawaqidul wudu. Ijma masih kene can beres. Aya hiji deui kias analog. Kias ge aya 8 jadali siri burhani yuqnai dan lain sebagainya mantiki hiji we heula. Aya disebutkeun kias burhani, kias fakta. Dina ilmu mantik ajalluhal burhanu maqul li famin muqaddimati bil qadaya hay era ngadimana nya era
Winglin ahlina kias Qur'ani kias fakta sok kieu nama dina Qur'an neangan alfajolam inek naon deui sabu-sabu ganja morfin teangan dina Qur'anna aya moal aya dina Quran manu ayat innamal khamru wal maisir al ayat. Oh ternyata dikiaskeun sakabehna kana eta kana khomer. Hada muskirun wa kullu muskirin khamrun. Hada muskirun ieu perkara teh matak mabokkeun. Sakur nu matak mabokkeun masukna kategori arak, kategori arak. Mangka ieu perkara teh haram, ieu perkara hukumna hukum arak. Fakta nu ditingalina. Aya di kias aulawiyah. Kias aulawiyah contona dina ayat masalah nganyeri ka indung bapa. Dina Quran teu aya larangan anak neungeul indung kade. Dina Quran teu aya ayat ngalarang anak neungeul indung. Nu aya teh haram popolotot bobolodok sentak sengor ngalawan kanu jadi indung. Nu aya oge. Oh atuh ngemutna kieu cacakan. Hauk polotot bobolodok sentak sengor ka indung geus dilarang komo deui tuh kias komo deui kias aulawiyah disebutna wala taqrabuz zina. Quran teu ngalarang zina, nu ngalarang teh deuketna. Emang bisa zina ti kajauhan? Nu goblok ayeuna zina jarak jauh video call preh. Aya zina jarak jauh video call iya sayang. Bukan dong. Neng. Mata di pasantren awewe tong dibere handphone teh eta. Bisi asup ka kamar mandi iya dong. Ada yang paling parah sekarang ini Pak Kapolsek, ini kewajiban kita bersama kerjasama para ulama dengan Umaro ngan abdi maka bisana ngomong wungkul dan nebakana bagian Kapolsek dan nebakna ge tanggal ayeuna teh nu berada di mana-mana teh main slot mah melabah di kantor polisi ge aya, di DPR ge aya, di kantor desa ge aya. Nu goblok pisan main slot di masjid. Baheula mah ku aing nu gaple sok dicarekan. Padahal gapleh di posrona mah jarang duitan dasieun ka nyahoan ku batur. Anu judi duitan mah biasana susu lumputan. Nu di posrona mah biasana iseng bari keur ngarona. Paling dina etanna ge RT-an, meureunnan jepatan, jepitan, poletan, inuman, helman paling oge. Bari gaplehna ge opatan. Can pernah ya bejana anu gapleh di masjid. Tapi di zaman modern ayeuna goblok luar biasa. Jelema judi di masjid main slot nyobek 50 juta we duit KTPA. Naudzubillah ya deui. Tahmun hayang apal Islam hiji Quran, dua hadis, tilu ijma, opat kias ieu teh sadayana aya di pasantren di Al Jazilah. Aya di pasantren diajarkeun ku pangersa bapak ka ibu-ibu ka sadayana diajarkeun supaya sadayana ngartos kana agama. Hadirin, da berdasarkan hasil musyawarah mubalik itu tadi berdua bertiga sareng pangersa Al Mukarrom di Teluk Agung. Jadi abdi ngaosna dugi ka jam 12 cari heula sabada abdi dilajenkeun ku pangersa guru urang sadayana pangersa Buya di Teluk Agung. Abdi mah punten anu kasuhun sakali deui teu kenging kecewa dengan ketidakhadiran Al Mukarrom Buya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al Manafi karena takdir Allah berkata lain. Tablik akbar tetap jalan sanajan ya nu tampilna ukur nu karari lah gitu nya jelema murahan tapi dari kota mah aing ge mahal sarua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka pemirsa Al Mukarram di Teluk Agung pangapunten wios kadang nama MC dipanggil ku abdi we langsung. Waktu sareng segala kehormatan mangga kasangajeun pamanten.